sia. Naon kan? Hah, aing mah. Haji, cai aing mah bikeun we kasingkalan. Tadi pahape, leuhung mun aya buruhna. Bedewek ngan cai deui teh. Anu saat wae aing lieur. Leuhung we omreng deh jeung loba mah. Curiga saeutik ieu mah segeur kieu anjing. Sakuaran kumaha? Paduli teuing ah. Kemana pengok si hajinya jeung teu jeung naon. Jeung loba cokoteun mah cuy teh aing. Jo atuh haji sia teh lain cicing wae di imahnya. Hayam-hayam lain cek aing mah. Aing teu neuleuh ieu digawe teh isuk-isuk teh kauyah kieu. Tugan aya cai-cai atuh. Kumanaeun ngubug kopi mah jeung hakaneun ka dieu. Beri anjing ieu. Cokoteun ieu. Aing euy. Aing mah. Mun teu butuh cai, hore amah we bolak-balik aing. Diganti selangna can bayaran deh aing euy. Maaf ya naon cenah. Oh, kehe aya kene. Geus burit ngegedak we, ampun. Kumaha dibayaran kehe nya. Yo, Ken, lan. Upeuyeun si Haji. Alhamdulillah RW euy. Nih HP ka mana RW euy? Naon RW euy? Ting naon itu ya? Tuna teh lah di dinya tah kagok dek ke macu. Oh tuh ya. Tuna dia nya deknya. Ya dek nang cai lah rusuh. Keburit ya. Oh RW euy jig gitu ah. Nuhun euy. Oi, sok. Heuh. Naon ya si Haji ya? Beri beuteung aing. Jeung haus. Di kupohoan itu mawa cai acan aing sidik si Haji teh. Pecek klik pedit. Naon ya? Nah, wih hampir. Astagfirullahaladzim. Manyai sakit cai. Anjir, dahareun dengan sasiki. Anjir dengan goblok kieu anjir. Ku si RW gitu dihakan saja jalan. Manyai euy. Lamun si Haji ieu mah kelan dahareun dengan sasiki pisan ieu. Kacida euy si Haji kadawek goblok. Si RW itu berat tuh nyai. Beli teuing lah dahar we. Goblok Haji yo. Kenapa karena ganggrang-ganggrang acan apa dia huntu aing mah. Ieu meni hiji pisan. Sidiknya jero pejit aing dah. Goblok. Kan ku aing kudu diguguntur mah nepi geura. Kemukeun nyelapna meh palit juga nepi Haji tujuan ini. Beri beuteung keneh aing kumaha nya. Beri udahareun di kebon kieu mah. Aya sampe keren dijual si Haji mah. Nah, ku dewek nya duit lagi dipenguseup. Kumaha nya euy. Macul deui hoream deui beri beuteung aing. Aing beri beuteung keneh kumaha euy. Balik kitu. Tuh si RW euy. Penasaran aing bisi ku si RW aing teu ngeunah ieu. Ku aing pegat mun ka dieu deui mah geura. Aduh. Kehe juga geus mantog. Nah, masih kayak ngegedak si aing. Oh, RW euy. Suka geus mantog si aing deh. RW, tungguan. Dek naon si aing? Ya, tungguan sakedeung. Aing penasaran bobong si RW bisa dihakan. Aing paduli teuing seudon ge lah. Naon si aing? Naon ket? Pugu-pugu. Hakanan teh si Haji ku RW teh. Toy, gehet aing mah. Da si Haji teh mikeun. Pang mikeun kan kasih kalan cenah.
Tadi buka tenang. Mana sasiki pisan atuh. Wah, nepi-nepi acan kana pujit nage atuh. Mata. Banyak. Manya aing megate bisi ku RW tadi dahar disumputin dia saku-saku Tadi buka-buka acan kau inge. lantaran eta lagi tah si bungkusna geus aya sawekan saeutik. Wah. Sesa paling anu kamari si Haji meureun tinggal mangkukna. Bener si Haji. Palingan curiga. Masa saeutik mah hakaneun teh ini. Aing ngeripuh. Ukur mah laharin sasiki bari nepi balik ieu mah aing mah. Baik sedikit gawe. Balik aing mah. Baik gawe. Geuk balik. Jadi kitu balik. Oh, sok atuh. Anjing. Tong sari. Goblok. Suku Pak Wajot. Wah, aing gubuk pacuah dua gerak. Lumayan keur ngusut. Aing sudi teuing gawe jeung pedit kitu mah. Anjing. Bel sekalan. Naon nya pek lapar kitu nya anjing. Bola abuh. Aya teh sasikir be Pak darah. Awur. Sorry ya. Nah, eres ya. Nah, balik ya. Naon kan?